Allah ngumpulkan seluruh para rasul dipinta pertanggungan jawab. Kumaha baheula waktu di dunia menyampaikan risalahna, sempurna atau tidak, sesuai apa henteu. Bahkan lain bae para rasul nu bakal ditanya ku Gusti Allah, para aulia Allah, para ulama-ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya, digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia, nyampeikeunana saat mana jeung kumaha. Rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat, tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya, sebagai penerus para nabi, maka ditanya engke kiai diberi ilmu sia ku aing, andai kata sia ku aing teu diberi ilmu bodoh sia, lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia, dijuluki sia sebagai warasatul anbiya, diomong ku jelema mama, dibejakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya, ku batur di kiai-kiai sia teh, di ustad-ustad, sampai di mana sia nyampaikeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia. Ngeri urang mun inget kadinya, Gusti Allah nu agung. Bakal ditanya ke urang teh, bagaimana naon ilmu sia? Abdi pake ngebagahan ngaji. Berapa tahun? Oh, aya catatanna di malaikat. Ngomong sia. Ayo. Asana mah abi ai dakwah kemarin ai 30 tahun mah aya. Ka mana bae? Keliling. Mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang, ka Pandeglang, ka Rangkas, ka gunung, ka ditu terus bae. Sia daek. Tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban. Bener sia kituna. Nyaho lah. Aduh. Niat sia kumaha niat? Anu nyaho ieu niat mah ja abdi doang sorangan jero hate jasana niat nama ku lempeng teh. Naon lempengna? Nyampaikeun amanat. Jeung naon deui? Ampur. Yang beli mobil ongkoh. Aduh izin jasa gitu urang. Kalau sok merenung begitu izin ya waduh aing ka izinan sana ya. Aing ka izinan ya. Aing ka izinan ya. Ajun mantak embung ge tadi ondang teh. Si izinan yang kayak, aduh di kiai-kiai ku batur. Wah, bahaya. Naon deui coba sia? Agaan ngaji deui abdi. Make kitab, aya make aya henteu. Naon deui? Pernah kampanye. Kampanye naon? Golkar. Aduh. Iya bahaya guys ya. Sia ngahayu-hayu Golkar teh, ieu sia ngahayu-hayu nagara ban. Nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa. Nyawan teh sia. Nah, abdi neuk api-api teh nyawa bae. Tolol sia. Tah, ieu urang lamun di sidang kos kitu. Sia mah lain kudu kikituanan jak malaikat. Nyampaikeun rukun salat bae, rukun wudu, puasa, zakat, haji tugas sia. Enggeus sia mah kelola eta bae. An abdi teh bagian daripada negara, abdi cicing di negara Indonesia. Ajo, atuh abdi peduli. Ajo abdi kampanye di Golkar di dinya. Maksud sia bener deuk kaluhurkeun negara. Isi abdi ngomongna. Ayo pernah diberi motor abdi teh jadi berat asana. Naon deui? Janggina mendek mobil henteu, mobil nama sial tak Golkar. Ya na dirinya kene kecerekanan Golkar.
Masya Allah orang dia bakal kos gitu izin jasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya dibalik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan orang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ke orang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun ke tah mantap gahajuna masararieun inggis jasa iya efek terus ngefek kepada kiai entek ulama baheula makin jadi kiai makin api makin sieun ka Allah ya akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang mengpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieu geun bae ai kudu nama beki nyana jadi kiai beki sieun ka Allah sieun si salah rempan geus terus ijtihad geus bal eureun-eureun macaan kitab bae kiai oh kesempatan maca koran eueuh mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun maunggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab geus sadia kene kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur we jelema waduh bugil ieu masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun ani ibudullaha ani budu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun nanaon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah cek abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah teh Rabbi wa Rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya abdi majal geus caritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya maja Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae nu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaikam wal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura atuh painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura matu dia Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging
Abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti. Gusti mah uning mangga nyangakeun. Nu mantek cek Gusti Allah galallah. Cek Gusti Allah gas Isa. Dipanggil sote supaya masyarakat anjeun, supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong. Nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran, bukti nyata anjeun pan henteu. Nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran, nitahan nyembah ka Maria, bukti aja kenakan dege ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun. Sumuhun Gusti. Tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah. Nu baheula sombong, nu baheula sok embung ngangeranan ka aing secara tunggal. Endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun. Naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah. Baheula sombong sok alerginya lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Poe ieu poe kiamat, poean manfaat kanu balalener kabeneranana. Anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun. Masyarakat anjeun ge bener sarua wae. Alhamdulillah. Cakabehan teh. Alhamdulillah. Anjeun bener Isa, masyarakat anjeun ge bener, umat anjeun ge bener. Oh, nu di Sumarekon geus rancung. Sia bener aing ge. Mantap, cek ge mantep. Wow, geus senyum-senyum nya. Urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan. Di BSD geus sareuri bae. Kabeh tercengang. Dengekeun cek Gusti Allah, anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul, ngajakan ibadah ka kaula. Teu macem-macem, teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun. Alhamdulillah. Masyarakat anjeun ge bener. Wah, surak nu di BSD. Surak nu di Sumarekon, di Itali, Roma. Wah, surak ore. Tapi bener ge bener bohong na. Langsung tararungkul. Hah. Bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti. Masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na. Aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul, para nabi, para wali bakal diberena ieu adalah kamangfaatan mangfaatna bakal dibere surga. Lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar. Oh, handapeun gedong-gedong, handapeun tangkal kayu, aya cai sing kololok sing kolocor. Caina engke di akhirat teu kudu make wafin. Teu kudu make paralon-paralon engke ngolocor sorangan heran engke bakalna di kamar urang cai laleumpagan sesuai jeung kahayang urang. Ah cenah hayangna gede-gede, ah cenah hayangna leutik-leutik teu kudu make paralon, teu kudu make nanaon. Datang sorangan dipanggil engke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar dihandapeunana di luhureunana di mana bae membuat indah suasana. Angin-angin limbah di ditu mah bararau bentek. Itu lain sorga teh mah kos kitu. Sugan angin teh sejuk teh aya. Pokona sareuri sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar.
lantaran sumberka indahan tetina cai nu manta kurang gesok nyin kokorolokan di imah teh pasok nyin cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah hai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor haredang mah haredang bae haredang teu cupar atuh kunaon cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang sateh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak eueuh nu batuk-batuk acar neuleuh ka gigir aya sekupi belah dieu aya apan saletik-letik ge leuh masalah ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya masyaallah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis amis kopi teh serudut cek pemajikanna ngeunaan teh Kak woi luar biasa cek teu kurang gula Kak entuh cek pemajikanna edan teh naon salah ge aing jate digulaan ku aing tapi suasana ngeunah tapi coba orang boga hutang begitu hujan gede letik boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya pamajikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom aduh kehujanan kayu moal bisa masak neuleuh kapang beasan beasa eueuh isuk-isuk udang teu mandi cileuh sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya Kak sedang eta gulana pahit kopi meureun gimana dia kopi Kak kapal api ieu Kak kapal perang ngomongin kapal api geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas jengos kieu bae pasti boga nu anyar ieu kajen kumaha ge eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang eueuh beban eueuh masalah masyaallah ngeunahna luar biasa kuari mah ditambah hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakieu mah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat bisa hirup sauyunan ka cai jadi saleuwi ka darat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah duh Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran Masya Allah ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah tah hirup teh urang teh sederhana kos gitu teh sederhana teh ngaranna nikmat jasa Masya Allah komo aing ningkat ditimbangna pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50% komo lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik ku ari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat teh urang waduh tah geus lain deui geus lain deui naik deui 70% Masya Allah beuki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun kadeuleuna ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagai teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu beuh bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun orang ngobrol gini, ya memang kalau kamu mana hantu lah, lek daun atau jam.
nikmati nu aya ge jasa amal baik ge syukuran ka Gusti Allah. Aya teh wah imah cenah ieu dagang ti jurug susuk ge kieu bae ja ieu. Tita kusaha. Ngomongna ge geus lain deui atuh geus eureunnan maning ibadah we. Ya, ibadah itu teh dahar mah. Sajageuna atuh jadi nu aya ge mun di dahar jamal beak sajageuna. Lah, akur emang ngobrol jeung sia. Atuh sabodo sajageuna teh. Tinggalkeun tah. Geus tenang sorangan. Ribet malah maya jelema teh ribet. Kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 30 tahun. Toko geus boga, mobil geus ala kadarna aya. Lah aing geus eureunnan bae usaha paring ka Allah bae. Nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid, pake majelis taklim, pake pondok pesantren. Eta mah geus mantep jasa geus. Masyaallah. Babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat. Alhamdulillah nyakanya. Lah kula mah kieu bae cak pamajikan harta loba. Aju kula geus kolot muriangan we sede kawin deui mah masalah. Nah, ini yang aku tunggu. Asana neangan sabanten malaya. Boro-boro nu sehat nu gering ge amanat. Ulah dicandung kulanya. Padahal geus teu bisa diheesan. Gering tetep bae salaki teh diparak milu gering. Aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat. Ieu mah lain angkara megala ulah jandungnya. Kuku geus 5 bulan teu sare jeung pamajikan. Da kumaha coba? Aju kabehan ngaromong ulah nyandung ke nyana beuki gering. Atuh beuki gering kabehan. Cak salakina geus urang gering berjamaah. Tak eta teh dituduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah. Tetep teu kadenge mun nyanang ke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naon nya? Tadi surahan kiai teh tafsir. Henteu kula teu kadenge. Sial. Tetep jada kajian teh gua teu kadenge. Direkam ja aya tak daengekeun tah. Teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun. Teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun. Datang ka di Arab cak salakina ireukeun ngadengekeun. Eueuh salakina dibandingkeun. HP-na beusi disetel. Tanyakeun ku saya, HP ka mana ku budak beureung ngajubek dibanting teu beubeuk ku nyana. Eta kumbung-bungna ngadenge, ieu ngaji ka mana ieu ngaji? Cek Gusti Allah ada poe ieu. Ya na poe ieu teh poe kiamat, yaumul yanfa'u shadiqina sidquhum. Poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh. Poean anu bahaya benerna nu buarohong kabeh. Di mana bohongna benar? Titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah na sia eta teh siksa kuai. Atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya. Cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula. Salamet anjeun mah isa. Tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun, ngahaki ka anjeun, titangga ibadahan ka aing ku sia Isa ku anjeun Isa, tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing. Pan sia mah hamba aing, rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan. Bener bohong na si eta teh siksa ku aing. Deuleu tuh neraka, oh geus ngagebrah neraka. Naon eta ngagebrah? Aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak, aya hurung ngalentit. Tah eta ngalentit ya damar dileutikeun ngalentit ngaranna. Ngentit ngalentit tah eta leutik tah. Mantak nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah. Tuh, kabeladeuna tuh gede hurung, aya ngagebrah luar biasa. Tamang geus pohara aja ngagebrah ngaranna. Neraka geus ngagebrah hurung luar biasa. Di deuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa.
di jero ruhak teh kadele aya orai tina seuneu lelempangan, aya kala dibuat tina seuneu lelempangan, lain kala seperti di kurang kuari kala naga dijieun tina seuneu geus calangap bae aya buaya, aya berbagai hewan-hewan anu galak, aya orai nu hese nyaritakeunana orai sujaul akra dibuat tina seuneu sarua bae. Pemandangan anu luar biasa sieuna. Ya, jak Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener, bakal dibere surga. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Tuh surga. Wah, geus kadeuleu bidadari geus kieu bae. Cep, sini cep. Aduh, ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud. Kadieu gegeraan wahai ahli duha, kadieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat, anu sok jariah ka masjid, pondok pesantren, majelis talim. Hayu kadieu anu sok ngaji, nu ngaji anu henteu nundutan teh kadieu. Ya kan. Geus indah jasa. Lulu ka ditu mencrong. Pemandangan nu indah. Lulu ka kenca seudeu ngagebrak. Berbagai pemandangan-pemandangan nu pikasieun nyata di dinya. Deuleu ka belah ditu, luar biasa indahna. Urang di dieu di tengah-tengah. Nah, nu bener-benerna surga, nu bener bohongna neraka. Teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an. Di surga teh sabaraha poe ieu teh saminggu, sabulan, satahun, 10 tahun, 100 tahun, tidak ada jangka. Di surga menikmati kenikmatan nu hakiki, khalidina fiha abada. Saneng-neng di surga. Masya Allah. Di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa. Ibadah ka Gusti Allah, Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan, nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan, teu mamrih panas, teu mamrih sugih, teu mamrih keur susah, teu mamrih keur sehat, teu mamrih keur gering lah jang moal kebal ieu aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibalas ku surga nu tajri min tahtihal anhar, teu kudu dicaritakeun jerona, di jero eta teh urang khalidina fiha abada. Di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui. Kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung, tinggal salengkaheun deui. Gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode. Dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae. Komo Gus Dur manyasa kedeung jasa paeh kene. Sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae. Batur lolos tangkepan aing mah ulah pan aing maraja. Bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo. Penting ge tanggung jawab di akhirat. Nu jelas jadi rajana sakedeung. Jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil. Naon sia jadi raja naon RT? Lain raja bar teh mah. Tetep raja. Isi nih mah ngadenge raja ke RT mah. Tetep bae rajanya na. Yayana naon malapor ke RT. Raja terkecil RT. Masyarakat lagi ngan ge 2,5. Naik lurah raja aya waktuna. Kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing. Wilayah teh asa nu aing. Siap. Dek dahar kumaha aing, dek mabok kumaha aing, dek awe kumaha aing. Segae mangga bae tama urusan dirina, engke tanggung jawab di hareupeun Allah, tapi aya waktuna. Camat aya waktuna, bupati aya waktuna, kabeh aya waktuna. Tawan teh pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu, dek kumaha aing bae. Isuk aing dahar di Inggris, sore di Paris, asa sia. Isuk-isuk aing dahar di Singaparna, isuk di Singapura, los. Kumaha sia bae tah mah. Pohong ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae ge dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los. Aing mah hayang ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los. Urang Belanda beureum tah lain putih los.
nu hideung jasa cereng orang negro sugan dalit los kumaha sia bae nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los aya urang Arab cenah ieu mah atuh los aya urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10, 20, 50 tahun tanpa mamli urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal paeh salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningali aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salegi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing tah dibikeunan ku aing ja aing mah deuk balik ieu ka ditu deuk balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok nama aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tadi bentukeun buntutan doh sakieu ieu kira-kira embe mun aya buntutan amun buntutan bagus teh jore salat sia mah leuwih jore tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia naonan buntut mah ngahuluan ngarobrol tah nu teh harusu teh nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus lamun rakaat ka hiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan rakaat katilu teu husu eueuh buntutan rakaat kaopat teu husu eueuh sukuan naonan doang atuh wallahu a'lam kos kitu bae tambang geus pokona azana mah rombongan huluan kabeh nya lah ngarobrol ke di akhirat Aizal aing buntutan, aing huluan. Nusia, nu aing sukuan bugu. Geus ngarobrol bae kitu. Aing mah aya ceulina hiji ceuk teh. Kaditu ngarobrol kabeh tah. Disesuaikeun jeung husu jeung henteu na. Isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti, malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah. Lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun beusi di pengkolan solihin di surga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskeun khalidina fiha abad begitu orang ngampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100 200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampekeun kiai nyampekeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah. Emang nusugi mah kitu. Nusugi mah asal bab zakat dengan ngarokok. Bab jariah ngarokok nusugi mah kitu. Mun nu susah mah, tah bagus jasa tah. Sebab nu susah mah yang dibere pan. Nusugina teh daek mere ceuk. Nanya ka nusugi tadi ngaji kadenge, belba naon? Belba zakat. Ieu aing keur ngarokok teu gadenge. Teu gadenge api lain bae. Tak engke mah lain gitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajariah ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran ialah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika
al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh orang lain pangeran Gusti abdi percaya eueuh mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus deuleu neraka nyana deuk geus dikanarakakeun ka karek percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah. Percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan. La yanfa'u. Eueuh mangpaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan. Nyana didinya kakarak iman eueuh mangpaat napan urang mah kuari ka sorga can neuleuh boro neuleuh ngambeugeun teu ka neraka encan neuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat di jalun dilanjutkan ku tabiin atba tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dadamelanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nu bogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang deuk disalametkeun deuk dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana emja tamah ieu Gusti Allah tak kos kitu tah urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia kuari ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia kuari ka Gusti abdi mah atuh kitu mah pohara jasa dan nu mantak urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkan kaing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati aduh ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilok kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teuing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah mangaranna ka aing iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae
Gus Guarima maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak kurang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajen batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar tak ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran engge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hina jelema anu mengadahkan tangan termasuk nu nyieun proposal etalah pang azamun nazzulan pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyieun proposal kiai nu sok nyieun proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho hayang jelema panghina-hinana jelema eta je cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sih nyaho bakuloa loba jasa da boboko bakuloa godag boboko letik bakul rada gede nya kemudian bakuloa rada gede tah bakuloa mah godag wow itu mengusah saja tuh godag Gus madak sia segede godag ngomong kalau tah heula eta masyaallah loba bahasa Inggris kan lalu war-wari lillahi mulkus samawati wal ardh cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna taya teh adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa eusi-eusina langit bumi eta nyieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut eusina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat jeung salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasaan Allah isabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadzibul kadzib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan nah iyalah kekawasaan Allah subhanahu wa ta'ala akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami'ul afrad berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge beurananan kulli syai'in atuh lamun kos kitu mah beurananan atuh termasuk di jerona Gusti Allah oh ditahsis ku akal zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud geus palaisa alaihi biqadir geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud kakenaanana ya kuali syai'in qadir ieu syai'na syai'anu mumkinul wujud langit bumi katut eusina termasuk kolam termasuk aras lauhil mahfuz malaikat termasuk urang ialah asup kana ala kulli
Sai Allah nak maha qadir. Ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud. Ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud. Nu jelas nu geus karolot mah beureunan alhamdulillah boga rarasaan beureunyana bakal moal kapanggih deui jeung Muharram tahun hareup. Siap-siap nyana geus neuleuan tempat berbaring untuk selama-lamana. Deres mun boga pikiran kos kitu mah nu ngomong kitu haju terus bae nonton TV eta gedebul ngaranna. Bohong. Jelema nu mempersiapkeun diri jang ka akhirat mah moal daek nonton TV, moal daek ngeridit, moal daek maksiat. Sebab nyana inget bakal tereh jasa. Urang mah guari teh nu mentak daek maksiat asa kebal keneh di dunia. Tenang-tenang we padahal kuari loba jasa nu maot ngadadak. Nu maot ngadadak kamari dicelongokeun diuk we kebal diuk. Ditoel jak kebal ting diukna horeng mau. Mun dihitungan geus loba jasa jamaah urang di dieu aktif minggu dalam rangka kunjungan tugas ka Jambi. Di Jambi maot Pak Haji Sudiro. Urang bacakeun Fatihah keur anjeunna mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Ditempatkeun dina rahmat Allah, caangkeun dilegakeun kuburanana bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ngalanjutkeun materi pangajian orang tentang mal jidayat patali jeung janin. Janin eta orok nu aya di jero beuteung ngaranna janin. Ieu lamun dirusak dibunuh, cara ngabunuhna dengan obat misalnya atau indungna disingsieunan datang ka nyana stres kaluarlah orokna atau ditenggelan indungna otomatis berontak anakna keluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama. Di dunia persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam. Teu aya hiji undang-undang mengarah karena persangsian janin tersebut, maka can selesai berarti di dunia. Ke diselesaikan di akhirat. Seluruh perkara-perkara anu can selesai di dunia ke di akhirat diselesaikeunana di Rabbul Jalil. Masya Allah. Taksin hararade. Hutang piutang can selesai ke di akhirat diselesaikeunana. Nyabok ninju ngarengkas
baheula keur ngora can geus datang ka kuar di akhirat engke diselesaikeun urang kungsi nampiling jelema ieu asa gagah asa menang ke di akhirat anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujur Masya Allah urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran kurang-kurang 2-3-4 malah salat teh menta bae ka Allah Gusti ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7 aju kurang abdi ku Gusti teu diampura atuh Gusti pelit berarti embungeun Allah disebut pelit malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah tuh babari jeung Allah mah babari geus kasorga-sorgakeun mah habaq cek malaikat teh baniza Allah tuh jamal sempit ya sorga aing melga ui mantep kan ngeunaheun da jeung Allah tapi urusan jeung manusia mah teu bisa gitu Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka saha ka Ki Zaid atuh aing mah ngampura Zaidna tuh coba ngampura teu panggil Zaid ampura bae hampura ku aing sia diteangan keur di dunia asa kapanggihna jasa telepon mailbox melulu malah lakona aing nek datang ka paeh aing bayar aduh pan gua aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh ulah kitu bae aing mah geus kitu bae pokona masyaallah atawa amal bagus na dikecopot pan eta urang aduh rugi jasa rugi nu mantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus tadi dunia na salat na rajin puasa na rajin maca Quran na rajin dihijikeun jadi amal soleh horeng boga kazaliman jeung batur jeung Ki Zaid di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus bahkan gorengna diteubleuhkeun ka nyana deuk kumaha deui ya neraka tahir mentak sigadeun mentak urang ngaji ge abeh urang nyaho mantak adu henteu ngaji embung nyaho kunaon emang lah geus nyaho mah kabet cek geuna segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh jelema ieu padahal syariat urang supaya nyaho muamalah urang muasyarah urang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah hablum minannas tu dimaksud supaya di dunia hasanah di akhirat hasanah patali jeung janin kamari lamun aya jelema ngan aya hiji awewe nu keur hamil kemudian keluar orokna pae wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abidun aw amatun mumayyizun salimun min aibi nabiin nu salamat tina cacat mun aya abid bayar ku abid abidna cara di Indonesia bayar ku harga abidna anu mumayyiz pintar salimun salamat min aibin mabin maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta udah dampak gagah naon bae bisa nama kita nyupir bisa kita macul bisa kita ngenekan komo ngenekan mah bahkan awakna pakai ganjal jangan siap baik hebat tuh Pak Habib
kita gitu nungguan warung cincin pan aja lu mati nungguan warung hees teu betah urang geuleuh kos kitu teh ai cincungnya nama aya nu balanja sibet bahasa sibet itu bahasa Korea itu sibetnya nama cincung sibet nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah di dahar punya sibet eta ngaranna nu kos kitu teh geus bakal di sisi digigit dibersihan disapuan tangeunaheun jasa neuleuh pelayan model kos kitu kos tukang bas teh lamun kadeulna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna masyaallah resep ieu mah tukang bas kedeung-kedeung ki kotrek ragajina nang meulikeun urang dikikir deuk iraha majuna menang datang ka jam 2 nyieun gagang rimbas ya jasa eta tukang bas masyaallah ngeluk bae urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun dikumpulkeun dideulung isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna kuari datang 9:30 kas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh udah kira digawe nih si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun nu boga iman diteruskeun salah aya hitung-hitungan anang ke di akhirat tenang bae sih nyana nyoceng-nyoceng waktu nu ku urang geus dibayar waktu da sapoe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 ajuk ujana dipake api lain atuh ge aya hitung-hitunganna bawa urang ka sorga ku sebab eta ieu tuh ulah bingung-bingung ka aja nyana hidayah mah ayo bae terus anunya urang kurang peti bagus ibadah urang tah aya tukang bas badal gitu dicokot ku urang ayo sia kan ngeunaheun tah aduh tapi loksun mah loksun bae tetep sadaja dicokot ge Masya Allah iya di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh eueuh nun teu korupsi bahasa kos kitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas baheula mah sasapu tah sadeukes eureunan bae sok aju dibeuleuh ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kulima kuayu mah pas solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji ragaji aing ka mana ragaji ku sia tuh lain dicokot atuh lain di kitu ampihan teh ta ieu di akhir zaman model kos kari masyaallah kasih betah aya sibet teuing deui maling tungtung ya Allah ya Rabbi kueri dek jaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalaya janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi mah saeutik nempel di Palestina letik jeung saeutik baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah di ditu nu lumpat ka Mesir lumpat ka gitu naon ngaranna Irak Turki aya nu ka Eropa aya nu ka Amerika Yahudi
Nah didinya nyana nungtut hayang boga negara teu boga negaranya nama hari nungtut hayang boga negara maksa sababaraha kali bagelama termasuk jajahan Turki teu memberikan duk dibere sabaraha dolar baik real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing didinya akhirnya ngaku datang ka kuari leutik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana leutik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang mere gitu pinjaman horenganan di per detik ieu urang muasih keneh terus bae ieu urang Malaysia kabeh ASEAN nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi Kristenisasi terus bae waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli nu susah geus teu mikiran masjid teu anggeus ngabengkeng tanahna dipermasalahkeun nyana mah ngabangunan terus bae bakal paruncul terus lain lalagaan bakal ngeplak ka ditu Sumarekon eta teh di jerona bakal pikumahaeun Ikir carita Yahudi Nasrani Ambalaya malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deh kuat. Namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi Ustadz Jakarta deh kumaha Ahok CS ya mantap ge Masya Allah orang kamari memperjuangkan teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi Ahok kan wakil nah, memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae Jokowi jadi gubernur lain gitu pan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000 ya Allah ini bere 100.000 aya nukup tiung dan lain-lain sebagainya ya masalah baik bayangan terjadilah kuari seperti kieu koski kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi tidak menutup kemungkinan ke kadieu ka Tangerang bupatina Yahudi terus ka Serang Rengkas terus dari itu aja keluarga ada karuade mantap persiapkan calon-calon nah tuh ulah datang ke Yahudi nu naik koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres teu bisa diatur DPR teh deuk nyeun DPR tandingan engke mah meureun aya presiden tandingan atuh negara belah dua bae ku sia ieu geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu urang mah sapira urang rakyat lah neuleukeun nyana dangan kesal doang kesel lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun PAUD Masya Allah kari urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilekna cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman keneh sore iman coplok
sore iman isuk-isuk iman bakal coplok pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar arah suka imah sahabat kayak gede arah suka imah kumaha maksud fitnah teh arah suka imah kuari kaharti kurang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab, arah suka imah urang lamun ningali televisi isuk data isuk deui poho dahar poho ngising-ngising aja bila perlu ngising di hareupeun TV ngising hees di hareupeun TV dahar bageus puguh komo kuari internet loba jasa kuari nu ngagu berguru di internet berguru geus puguh politik berguru ekonomi berguru ngaji kuari mah di internet nu ngaji istiqomah we di internet masih kedeh di maaflah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid berguruna di televisi atau di internet kabelah dituna torikoh teh ngaguruna di internet Masya Allah jadinya na boga guru Syekh Google ya Allah wah di akhir zaman akibat dadu teh jauh arah totorekatan Masya Allah aya nu hakekatan Gusti Allah batak sih ade kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai akur bae ja dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupulisian nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun bongan dijual ji akhirna jelema keur naik motornya nanya top motor teh mana suratnya cokot gojara dar sugan teh mah orang polisi gadungan lain hiji lain dua pada takos gitunya disalahgunakeun taruh lagi kiai mah disalahgunakeun eueuh masalah malah nu nangkepnya malah aya nu nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya enggak apa-apa dah didengekeun urang babacana badudak badiduwe kajen geus Orenganan, waduh, bandar koprok, masya Allah, ngaku jadi kiai. Oh masalah guys, apa? Jarugi dah kan sakit gitu dong, paling berkat doang, sama. Tapi pan lamun geus ngaku polisi, nangkep di jalan, dibawa tepugu kemana na abri dan lain sebagainya. Iya kasus-kasus gitu pan pohara. Iyalah kuari mah geus para salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teu keur kagok teu keur kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae teu bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah tan mantak puas urang maot geus ngalaksanakeun perintah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus perintah Allah sakitu ketika orang dicabut nyawa teh geus puas atuh bangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh teh urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun perintah Gusti bae ngan nya atuh datang ka duti teu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu jangan ka pangeran ada geus atuh ke situ geus ditarima bae tapi cenah sia teu khusyuk walatu urusan khusyuk ngaranna ge hese Gusti teh mah nu penting mah tarang harideung teh deuleutah jahe nya sia ieu sujud tadi badug-badugeun campur-campur aduh ya Allah ya Karim Jalil al-Yahudi
Nasrani ugi laka muslimin cek segala kos janin muslim dina pada bayar gurroh aya wewe ngaranna Agustina. Waduh, Agustina mah teh frekuensi Agustina. Orenganan manehna agamana Yahudi atau Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu bersetru dina agama beda kitab. Yahudi mah Taurat, Nasrani mah Injil. Tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener. Mun nya ge Yahudi nyekelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah. Percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya. Itu keneh dina Injil. Mun nya ge nyekelan Injil nu asli dijelaskan ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif. Jaloba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga. Kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam, di sisi lain mah di nagarana loba nu arasup Islam. Ieu keanehan teh sok tara rimbul bae, Masya Allah karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika. Di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam, negara teh digempuran. Di sisi lain di nagarana ribuan warasub Islam. Eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Timiti ledidai dibunuh karena asup Islam. Kabelah dieuna atuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa, bahkan siap deuk jadi presiden. Jahat orang Amerika. Dipayahan teu ngan kos robot suntik. Kabelah dieuna terus gitu Michael Jackson tat bunuh. Kararitu dia bari jahat asal geus kadeuleu asup Islam. Jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha. Komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae. Masya Allah kan. Kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah. Di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae. Hese urang nyaritakeunana jalan mana na. Boro-boro di negara tetangga. Di Irak mujahidin aya, di Iran mujahidin aya, di Mesir mujahidin aya, Suriah mujahidin aya, Amerika kan intelna luar biasa. Kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak, bahkan dituna Talibana terus-terusan digempuran, muncul jeung kuat lain lalaga. Masya Allah. Afghanistan terus dibekot, muncul terus mujahid. Boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso. Aneh. Datang ke kuari ada bingung luar biasa. Jeung hese di peranganana. Hiji berarti kudu di perangan ku umat Islam. Nyieun lah nyana ngadidik ISIS. Be aku ISIS mah tuh kuari geus puluhan mujahid nu hebat teh maot. Kuari geus ngerembet, geus puguh kitu di Irak, geus puguh naik ke Suriah, terus ka Yaman. Be aku ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya. Iyalah tah keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bage ISIS teh geus aya. Deku wah coba. Ayo. Maksudnya ISIS di mana Kiai?
ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri. ISIS beneran aya. Tah itu Amerika basal geus jebarkeun bae kos kitu. Eta keur carita urang sangat khawatir, tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah. Ngan tetep ai besi mah asah. Besi kuari nu boga besi asah, nu boga gitu naon ngaranna cimande asah, ulah kakerpekan teu puguh. Pake perang coba kuari. Anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe, permainan kalong wewe aya eta. Asah ya cimacan bangsa nu karitas besi ge surutul tapi di Indonesia sih teh bang geus pohara. Maksudna sanajan bupati ge geus tenang-tenang bae nya nama. Kumaha tenang na, mun perang teh di ayo diteruskeun bae rakyat kena terus bae pararaya Allah susu. Kuloba-lobana di urang. Rumba. Geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang. Beak Cikupa bojong. Beak Blaraja. Jadi Tangerang bae kan di luar negeri bapak nu saeutik jelema. Saeutik di Arab bae ge urang neuli jelema sakitu-sakitu bae. Di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ngai ka Arab teh. Tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun be orang tanya baka Cikupa. Waduh budak amalitik nyaho tuyul nyaho budak jelema. Ih loba jasa. Takos gitulah Yahudi. Da ieu keur carita wal janinul Yahudi wa yawewe ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen. Ta eta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar. Gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro. Wadil cek sagal mahwa darun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon. Ya eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu. Wala sawu gurratun nurutkeun cekala sama gurratun kudu bayar gurrah. Kasolusi gurratu muslimin seperti lu gurrah jelema muslim bae. Waraqiku usruki mati umi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna. Yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik ieu mah 1/10 harga indungna sabaraha ieu ternyata indungna teh hargana teh ieu teh kan saukur 10 juta. Lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna. Rokik murah. Wagila cek sagaul mali jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean dibakeun ka sayyidna. Waktu keur dibakeun ka sayyidna meuli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku sayyidna tetep bisa harga teh 50 juta. Kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta. Nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta. 50 juta bagi 10 sabaraha? 50 juta bagi 10 sabaraha? Bener tante sih eta? Asa ieu mah mang-mang. Bangun teu bari bisa ngitung teh. Mun bisa ngitung ge sarugi sia. Dagang bangun rugi melulu ge.
eta teh akibat teu bisa ngitung. Sabaraha duit ya? Ya hargana sabaraha duit? Ente mah dagang gitu kan. Oh iya, hargana 50.000. Nu bener ya. Tawar-tawar geus jadi 50.000. Nah, duitna 100.000-an. Dikombalian ku nyana 70.000. Ayo sia dagang gitu bayar. Moal kebal tah rarang sadan. Moal kebal rarang sadan tuh. Ya seperti harga ya. Oh, ya harga teh 10.000. 10.000 merenya 50.000. Dikombalian 25.000. Dikombalian lain 25.000 agak 10.000 jadi berarti 45.000. Untung 5.000 nya. Dagang sih kos gitu. Tetep rugi. Kayak datang deui ka kiai, Waalaikumsalam. Dagang ambruk cenah kiai. Atuh bu, mereka lain salah manajemen, lain salah kiai. Atuh salah jana. Balanja 10.000, duitnya 50.000-an, dikembalian 45.000. Ayo sia. Moal kebal dah ngajual 5 ujianana. Ayeuna bagus papan lain kitu. Berarti hargana. Oh, iya harga 50.000. 10.000. Mere duit 100.000 kan dah. Kembalian 10.000. Beres. Aduh, korupsi saeutik. Giliran nu boga apa dia kembali nasek. Oh, lupa saya. Tuh, emang ngarah kitu da doang ya nama. Mun teu ditegor batu terus bae. Masya Allah. Jadi beda. Ongkos urang boga angkot. Kendaraan nu kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan. Berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu dizakatan. Truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya. Aing mah ieu resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mamana ge make truk bae jana. Ondangan ge make truk. Aduh, tawa budak kudu dikagrogolkeun teman. Moal aya tuh jelema make kendaraan truk. Jadi truk mah jelas jang usaha wajib dizakatan. Angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08. Tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik. Ka mamana ge make 08 bae. Ka Jakarta ka mamana ge 08 bae manehanana. Heuh geus resep jadi make angkot teh resep. Moal aya jelema berpikiran seperti kitu. Mantak ancul-anculan gayang boga kelas. Ieu cenah duh geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae. Emang kunaon kitu yang meuli kijang cek cenah teh ieu. Jadi ieu naik mobil angkot bae ka mamana teu betah. Kos kitu pan rata-rata anu jelema mah. Ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing kakarak boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naik nya. Ti losbak hayang boga Avanza, ti Avanza hayang boga kijang. Kitu bae ta dunia mah. Eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih. Tiba heula aing naik Mercedes, naik Lexus, beladirna naik kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah. Geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana. Sahapi jelemaeunana nu gos kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah. Aya ngeunah eta rese. Mentek lah budaya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema. Lain jelema tah mah anu geus pangalaman ngaler ngidul ngetan ulun dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngora keneh tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig tah mah. Cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun. Ieu masantren ge hayang geura eureun, teu eureun sote jana teh teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae. Jadi masantren nu normal gua teh. Nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah. Ulah, ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teh nyahoun jerona. Hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia.
datang ke paeh kadeuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern. Maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibaca nama kitab salapi. Awas ya ditundung sia. Memodernan datang ke haju liwat. Nyana nyacat-nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina. Nu dibaca teh takrib, nu dibaca teh Fathul Mu'in atupan eta teh kitab salapi. Sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salafi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasudan teu kudu sorangan kege okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah marhaba cek ulama salah teh Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah-bidah pareum sorangan aduh gua ini karolot geus nu ngorakan teu rek marhaba atuh otomatis bareng bedakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu mantap kula mah aya nu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli ulah dilayanan menang sia Muhammadiyah menang kajian ku kumaha ge kege pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus kege parem di lembur aya nu geus teu marhaba geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah parem sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam tah mah lah wujud kal Adam diputat mah anggap eueuh tah mah diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabelah ditu nasa etik naon tah belah ditu Tegal Kunir teh tah naon ka ditu aya sakolahan teh tah eta dinya bejakeun ka kitu menang gitu sia menang geus ulah dua hese-hese ieu pasantren salap Waalaikumsalam di mana ya abdi teh anu enak naon rek masantrenkeun anak deudeureuss ye alhamdulillah anak boga sabaraha 3 kiai hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana nu hiji di alhamdulillah beasiswa deh ya nu hiji mah belat jasa ieu lah cek ulah mondok bae lah hayo sia geus nu belet ka dia-diekeun ka bae geus nu normal tapi di hasudan bae heran pasantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan bae emang pasantren salabat tiba heula sebab nyekelan keaslian akhirnya nama pan isuk-isuk cau sore-sore au ugu pasantren salap di asal geus kena Golkar bae atuh ngeusan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal ka kiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam deuleu kumaha teh sia ge aing mah lain lalagaan ieu lain lalagaan deuleu di kaler di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis ngeusan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal selama-lamanya budak kos deu kepaeh bae tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi rek tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah kiai goblok tolol oplok bebeja teh rek tobat bae lah ulah aju saasup-asupna Masya Allah terus ya digadil bisa sia eta deres tak kiai anu haju sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya teu ceuli kiai Golkar khusu teu ceuli saha anjing moal ku aing dijamin moal khusu ge sombong amat aing mah jadi jelema sombong heula ku ari atuh khusu mah kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusu teu kadeuleuh ja khusu teh zahir cak nu busa mah cek orang nu teu bisa khusu teh batin cek nu bisa batu zahir geus kitu mah di kelas jana mah khusu teh zahir mantak kanyarahoan ge mantak Imam Ahmad bunga mamun ka Imam Ghazali teh zahir cek Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mangga makmum tapi adi sorangan teu panggil Ahmad
batur ngamamum kakak kasih Aisyah ente malah kumaha atuh sia bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh ente mah hampura bae lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak getihan mah getihan panggil Ghazali enak di sia lain bunga mamum orang cenah hate sia getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura bener adik kula kayak gitu kunaon kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat jadi nyana keur ijtihad masalah haid jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya tuh katara jelema teh katara ya ku ahli nama katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikieuan bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan kayawan kan ku urang atuh kayawan gampang teh kajian ku mah geus sia hareudang ya heueuh nyahoan bae nyahoan ka deuleu ku aing kabelah dieuna jelema ngalentuk basa sia keur beuting mantes daon emang mantes daon emang kan nyahoan kan saya tunduk kan nyahoan bae lain nyahoan atuh sok kadeuleu sok ucing nundutan nyahoan kan ku urang lamun jelema pungpla pengple rapi rapih lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi berarti balik gitu balik ka kolotnakeun gitu tuh kajarahoan atuh kabeh teh zahir Gus karar itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadeuleu ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajahoan di makomna mantap jelema asal ka Golkar unusu lah cenah sombong siapa sok kitu bae sih ka aing teh siapa percaya tah sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua ka babawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui ge coba mantep kula nanya bah eta sih tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban kurang tuh lain pondok tah kos itu mah lain pondok tah mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon singnyaan nganolkeunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kula saran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae ya PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doang geus ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun deuk berangkat ka Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji ta jeung kotok ditanya ku embe manuk sia kok kehijian jeung kotok mah kunaon geus teu bisa hiber cak ieu teh batur aing pantes embe ge kieu kaharti ku aing orang mantak sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber teu bisa hiber aing sabatur atuh aing jadi sia lamun bisa hiber bae bisa hiber batung apa aing ge aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi ngan deureuss kene janan teh jeung gajah diliek sia jeung gajah mah eta urang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai kuari jadi aya di MUI teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta Masya Allah kiai modern aneh teu daek kahiji jeung kiai salap mah bebas jeung sasaha bae ge kiai salap mah boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge ngahiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh sabae bebas-bebasan bae sebab naon kiai salap mah zahirna doang batinna mah ka Allah
atuh lain salap atuh lain kos kitu mangarana modern teh kiai salap mah batin maka Allah zahirna mah jeung manusia kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu rukun salat jerona mah teu hayang ka Allah nya nama mantak lamun diondang ngariung teh embungeun lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh kos kitu mah sapi teh mah tah urang amati coba gitu amati asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap kotok jeung kotok embe jeung embe tah tapi lamun deuk sadar geura sadar lain cakulah kula menyampaikan Imam Ghazali sadarkeun lepaskeun geura anu urang aya di mana posisi teu jeung Golkar lepas jeung PDI lepas jeung PKB lepas kabeh jeung organisasi lepas jeung kemodernan lepas urang hiji butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti kaki salap jelema lamun deuk ibadah kaki salap moal aya nu nanya kaki modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salap kitab salapi nu nyekelan kitab salapi nu mana ku ajeun kumaha ge pejabat eureun pejabat aduh hayang belajar ibadah moal nanya ka kiai modern pasti ka kiai salap mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge ti isu kadoa eta nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun nah pasti sebab kaki modern mah nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik oh begini iya terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya harus disodakoh kan kemana sodakohnya kiai ya kalau bisa bawa ke sini aja nggak usah jauh-jauh lah saya lagi ngebangun tuh udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah baliknya sial tak kiai berarti juri dunia tuh kiai manya tuturkeun aing kos kitu aing mah hayang nu tiis ka mana ya itu teh mah kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cangcaya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sangga sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lantaran boga pabrik sugih dibere kabelah dieuna ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep di Penta jenuh ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya apa itu ngerecek kurang karunya eta kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik preman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman horeng Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP-na embung jenuh atuh terus-terusan asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana urusan maksudnya jadi haju bae terjemahkeun Gus ya ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula kitulah
salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dia tiis jana dipenta henteu meren teu atuh geus masalah ya geus sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam mencan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak cenah teh enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak jadi nanti aduh masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia lah di enggak wallahu a'lam bishawab urusan Trisno mah tuh itu. Nah, wajanindul Yahudi wawil Nasrani wakila ka muslimin wakila hadarun wala sauguratun katuluti gurati muslim warraqiq usuki matihum yawmal jinai wakila al-ijhad li sayyidah pain kanat maqtuatan lamun maindungna maqtu'a dianiaya datang ka para rotong pegat wajanin salimun kuwimat salimatan anggap indungna salamet kan kieu janin nu kaluarti indung anu roki indung anu amat berarti kan ieu roki tadi ukurkeun kana harga indungna cokot 1/10 harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya parargat leungeun pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna keluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan bil aso mun salamet harga indungna sabaraha cokot 1/10na saha nu bakal nanggung jawab jeung dikamanakeun ieu toroganana wa tahmiluhul aqilatu fil azhar nanggunglah kana ieu 1/10 asobahna nurutkeun cik al azhar faslun wallahu a'lam bissawab